Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah ramang wabos. Aya hiji pemuda kelas 2 SMA ngaranna Ujang. Ngaran lengkapna Ujang Dirgantara Indonesia Raya Merdeka. Ieu si Ujang lamun ti peuting teu geunah cicing, lamun ti beurang teu puguh lampah, sudah pola sudah dahar teu puguh rarasaan. Bareuh asa nyanyautan hatena lir ibarat katir jam paring asik katembak mamarasna rasa. Ieu si Ujang geus pasini janji sahirup sama mati mencintai salah sahiji wanoja ngaranna Nyai. Ngaran lengkapna Nyai Marita Marisa Doa Ibu Karunia Bakti. Dina poe Minggu si Mang Ujang init ka sakola. Kabeneran papanggih jeung si Nyai. Atuh si Nyai teh nanya ke Mang Ujang, "Mang Ujang, ulah hilap mungkin wengi dongkap ka bumi Nyai. Kumargi Nyai teh bade ngayakeun acara pesta ulang tahun. Mamah sareng papah Nyai ngulem ka Mang Ujang." Ngadenge kitu atuh si Mang Ujang teh bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, bingah teh hinggana. Terus si Mang Ujang teh ngajawab, "Insya Allah Nyai, mungkin amang bakal hadir ke pesta ulang tahun Nyai." Nganaha Nyai, sanes Nyai teh ulang tahun teh engkeun 2 dinten deui naha diayakeun keun wengi pesta ulang tahunna. Muhun Amang Ujang, pan Nyai mah lahir lagi kaping 30 Februari, janten diundur pesta ulang tahunna kana kaping 28 Februari. Si Mang Ujang atuh ngadenge kitu terus manehna nanya deui, "Kinten-kinten Nyai, mungkin wengi teh tabuh sabaraha pesta ulang tahunna?" Ditanya kitu si Nyai ngajawab, "Engkeun wengi tabuh 3 Akang." Nah pesta ulang tahun tabuh 3 maksudna teh tabuh 3 sonten atau napi tabuh 3 naon itu Nyai? Si Nyai itu ngajawab deui, "Tabuh 3 subuh Akang. Kaleresan mamah papah Nyai teh osok puasa Senin Kemis, tah enjing teh dinten Senin, janten sakantenan si mamah jeung papah teh sahur." Singkatna carita atuh sakola balik, sakola beres. Si Mang Ujang teh atuh tuluy balik ka imahna, ngan samemeh balik ka imahna si Mang Ujang teh nginjem heula duit ka penjaga sekolah ngaranna Nasir. Nginjem duit 100.000 jang beli celana panjang, jeung jang meuli hadiah ulang tahun si Nyai. Atuh si Mang Nasir teh mere ka si Mang Ujang duit 100.000. Terus si Mang Ujang teh init ka toko cimol arek meuli celana panjang. Da si Mang Ujang teh salila hirup di dunia salila 30 tahun teh can pernah bogaeun celana panjang. Sakolana oge osok make kolor. Kabeneran poe harita mah da arek papanggih jeung mamah papah nasi Nyai, jadi arek meuli celana panjang eraeun meureun make kolor mah. Atuh si Mang Ujang teh beli celana panjang ti cimol. Duit 100.000 menang nginjem ti si Mang Nasir teh dibelikeun kana celana panjang, aya pulangan 15.000 deui. Eta pulangan anu 15.000 teh ku si Mang Ujang arek dibelikeun kana roti bodeng anu aya di Jalan Raya Hareupeun Tan Kencu Cianjur. Saberesna meuli celana atuh si Mang Ujang teh init ka Tan Kencu arek meuli roti bodeng 4 siki. Anu hiji arek didahar ku manehanana, anu tilu nyaeta jang hadiah ulang tahun si Nyai. Meureun jang si Nyai, jang mamah jeung papahna. Beres we atuh si Mang Ujang teh meuli calana jeung roti bodeng Tan Kencu. Atuh poe harita mah si Mang Ujang teh buu bawa. Da poe-poe anu lain mah si Mang Ujang teh tara jangjang, tara jingjing, tara jungjung, tara pasar, tara pasir, tara pasur, tara kapal, tara kepeul, tara hunyar, tara hanyir. Poe-poe anu lain mah si Mang Ujang teh ngan saukur ugal egol nyonyoren pistol anu morongkol sagede panakol bari jeung beuki ngompol. Lamun kahaneutan osok teas kawas batu, tapi mun katisan osok hipu kawas tahu. Tapi poe harita si Mang Ujang teh bawa nyaeta bawa celana panjang jeung roti bodeng. Satepina di imah si Mang Ujang terus ka kamar. Nyobaan kana eta celana panjang. Dicobaan we kumahana celana panjang teh. Bener we celana panjang teh panjang. Maksudna teh celana panjang teh panjang teuing. Panjang teuing 15 cm. Cek si Mang Ujang, geuning celana panjang teuing 15 cm. Ah, mumpung beurang ye. Arek minta bantuan indung kuring Mang motongkeun 15 cm supaya pas. Akhirna atuh si Mang Ujang teh init neangan indungna. Kasampak indungna teh keur aya di tengah imah. Keur nyekelan HP, keur nonton acara MMA dina YouTube. Si Mang Ujang pok minta tulung ka indungna. "Mami, Ujang teh meser celana panjangan, ieu teh panjang teuing 15 cm. Punten nyuhunkeun tulung, ieu celana panjang teh pangmotongkeun 15 cm. Mungkin ku Ujang di pasian bodeng hiji." Cek indungna ngajawab, "Ujang, Mami teh keur sibuk keur ningali acara MMA, ebeh engke bisa nyekek bapa maneh. Sok we tunda heula eta celana panjang jeung bodengna, engke ku Mami dipangmotongkeun saeunggeus beres ningali MMA dina YouTube." Ngadenge kitu atuh si Mang Ujang teh kesel. Init we si Mang Ujang teh. Init neangan lanceukna. Kabeneran lanceukna teh keur aya di kamar. Sarua keur nyonyo HP keur ningalian status IG babaturanana. Cek si Mang Ujang teh ka lanceukna, "Teh, hampura Ujang rek minta tulung pang motongkeun celana panjang 15 cm engke dibere bodeng hiji."
Lancik oge atuh ngajawab, Ujang eteh teh keur sibuk keur ningalian status IG babaturan eteh. Sok celana panjang teh jeung bodengna tunda heula engke saanggeus bacaan status batur ku eteh dipangmotongkeun. Sarua atuh si Mang Ujang teh amekeun ka etehna oge. Akhirna si Mang Ujang neangan ninina. Kasampak ninina teh aya di hareupeun imah keur ngadengikeun musik dangdut dina radio. Pok si Mang Ujang teh minta tulung deui ka ninina. Mamski, kan ninina nyebut Mamski ban. Mamski punten, Ujang nyuhunkeun tulung pangmotongkeun celana panjang 15 cm. Tah engke Mamski dipasihan roti bodeng hiji. Ninina ge sarua atuh ngajawab da keur sibuk. Ujang, Mamski teh keur sibuk ngadengikeun acara musik dangdut dina radio. Sok eta bodeng jeung celana panjang teh tuna heula engke ku Mamski dipangmotongkeun saenggeus beres ngadengikeun acara dangdut. Akhirna atuh si Mang Ujang teh ngamek. Da eueuh anu mantuan mangmotongkeun celana panjangna. Akhirna masih Mang Ujang teh nyokot gunting jeung panggaris. Terus diukur 15 cm. Wol weh, ku gunting dipotong celana panjangna teh. Akhirna mah beres we celana panjangna teh dipotong. Ceuk si Mang Ujang teh. Geuning aing ge bisa motong celana panjang teh. Tong kudu minta bantuan batur. Ari geus dipotong celana panjang kieu mah atuh bodeng lagi rek didahar ku kuring. Akhirna teh bodeng anu hiji teh didahar ku si Mang Ujang. Bodeng teh pan jibeeh, ngadahar hiji seubeuh. Saenggeus beres ngadahar roti bodeng si Mang Ujang teh tunuhun. Terus weh eta si Mang Ujang teh kerek sare. Saenggeusna si Mang Ujang sare torojol indungna datang ka kamar si Mang Ujang. Cek indungna teh Mang Ujang. Pas ngareret si Mang Ujang keur sare. Geuning si Mang Ujang nage sare, mana cenah celana panjang anu rek dipotong teh cek indungna. Akhirna indungna ningali aya celana panjang jeung bodeng. Atuh ku indungna teh teu anta parah deui eta celana panjang teh dipotong 15 cm sesuai permintaan si Mang Ujang. Gel weh. Celana panjang teh dipotong ku indungna 15 cm. Saberesna dipotong eta celana panjang, roti bodeng dicokot hiji ku indungna. Init we indungna mah keluar. Indung si Mang Ujang keluar, datang etehna si Mang Ujang. Sarua etehna si Mang Ujang ge. Asup ka kamar si Mang Ujang ningali si Mang Ujang sare langsung we kana celana si Mang Ujang dipotong deui celana panjang teh 15 cm. Saberesna dipotong eta roti bodeng dicokot deui hiji ku etehna. Atuh etehna ge kaluar ti kamar saenggeus mamotongkeun celana panjang jeung nyokot roti bodeng mah. Etehna kaluar, ninina asup. Ningali si Mang Ujang sare meh henteu ngagandengkeun. Tuluy we atuh ninina oge sarua nyokot celana panjangna dipotong 15 cm terus dicokot roti bodengna. Aduh, karunya aing ke si Mang Ujang teu tega ngalanjutkeun caritana ge. Saumur hirup si Mang Ujang mah geus 30 tahun teu boga celana panjang. Da kumaha deui atuh dibeber-beber kalah soeh, dikenyang-kenyang kalah bedah, liuk eueuh ragap teu aya. Emang kitu si Mang Ujang mah teu boga kagablek. Mana naik hadir ke acara ulang tahun si Nyai, celana panjangna jadi celana ponok deui, roti bodengna beak deui. Aduh, teu wasa. Kumaha engke mun si Mang Ujang hudang sare? Meureun make kolor deui, roti bodengna beak. Sakitu heula wa bos, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.